bisa lah jualan cilok. Nembean nembe model lima sasihan mah. Daerah jualan cilok mang. Lah itu era kumaha mun urang da embung mang ngerakeun teuing anak muda jualan cilok lah. Pokoknya kudu era justru nu ngora kudu semangat daripada kudu luntang-lantung gak tunggul. Lah da urang mamang ngawan deui itu da duit loba banyak mang pengabutuh eueuh. Ji hebat atuh lah. Wow. Tidak heueuh. Jatuh iseur atas pegera jajan gan cilok ya. Urang memang lain embung jajan cilok itu teh ngan alergi kok. Urang mata kara jajan urang mah. Waduh, ngomong itu bukan duit. Nama ke waduh geuning. Kira aku mau tolong sokan pikir kok pakai kene. Si kehet kalau